drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Mani liar kia cama ku kamu Jasmine ya liar tuh kuat. Nah ini tuh harus aku nunggaskan. Iya kan kamu mah pinter Jasmine smart people. Gak pasti bisa kamu menganggeskan pajarnya. Ya udah tuh sini sama aku dia kan. Iya. Nih. Nama kia Fazal lagi gini terjadi Taisha. Nah itu jadi Jasmine kamu tuh bisa. Ente. Angkat cina pintar Jasmine tapi tuh bisa kan kamu yuk. Iya kan beda tuh pinternya. Gimana sih? Ada ya adik kakak meni akur. Meni apa sih? Neng, di mana kamu? Gusti warung, emang gas militer gue di aku si mama. Tumben kamu daik eneng biasa nage embung. Biasa nage kan kamu mah membangkang. Meni suka mana wae mana mah biar teh Ica. Geus aneh balik balik. Bye. Si anu mah mani pundungan perak itu ngongkol oge. Alah meni mana geus sarwana koneng fundungan. Bisa we ka batur amit-amit. Apa dah Ica mah anggap pundungan. Ica mah cuman apa Ica? Cuman cantik aja. Meni najong Ica. Udah aku mau pulang aja, bye. Kakak mau kemana? Ini teh adik ikut atuh. Gila Ica meni naon sih? Jangan panggil aku kakak tapi panggil aku Queen. Maknya Queen teh tiung na bawalong. Minimal tiung na teh bawalong Queen mah. Ya biarin lah, atuh Ica meni kumaha aku. Tumen dia. Jasmine tungguan Ica. Menik itu sih kakak maka Ica teh. Balik Ica, Ari lu gua teteangan teh meni kemana aja baru muncul. Ada apa ini teh nenek? Nyari-nyari Ica. Ada apa weh? Ari lu udah gegero belum ini? Oh belum jika nama nih. Nah tuh lu teh kadon ngaladog gini kadon bermain-main bukannya gegero. Baru gegero itu udah numpuk. Meni Ica teh masih pengen main atau nenek? Pan Ica acan mana mau Kang Badru. Nah Ari lu pengen gua tombak ini teh. Baru balik. Iya Meni. Punya incu teh nggak ada. Pisan ini teh nulungnya sama kolot. Gua teh ya udah nyekolahin lu. Ngejam dulu gua mah. Biar lebih sehat. Nah, Neng, cing tadi kan spatula naon mah? Spaghetti tulang? Lain atuh maneh teh, eta spatula gigiran maneh. Oh iya. Ya mah susuk atuh mama. Lain susuk ari maneh, eta spatula. Meni anu mana sih da ieu mah atuh susuk hungkul mama. Spatula teh nu kumaha meni ieu? Da lain mana atuh? Eta nu warna hideung, mah nya teu katinggali maneh. Oh iya, ieu mah spatula atuh mama, ieu mah ngaranna seserok. Yeuh. Naon mana jeung seserok sagala? Geus bogoh ieu mah spatula. Naon seserok naon? Atakna ieu maneh teh mineng ka dapur, bae apal ieu teh naon ngaranna? Alah meni dah teu penting mah apal anu kitu mah. Terus naon atuh anu penting? Dahar. Pan soalna mun teu dahar mah mati. Maneh mah meni nembal wae seneng nebejaan ku kolot teh. Cukar itu ini tah. Meni ngirik naon di oge? Neng diusir meni tega pisan mama meni sungguh terlalu. Alah sungguh terlalu kaos nu weh. Neng, ka dieu sagedeung Neng, ka dieu heula. Engko ngusir geura tapi butuh. Naon atuh? Pangnyokotkeun open jeung mixer jeung. Engko ngusir geura tapi tutah titah. Buru maneh teh pangnyokotkeun ieu kada lomba omong teh geura nya. Buru. Iya mah iya nih, engko ngusir geura tapi buru. Dasar budak eta aya weh pamolahna teh aing. Assalamualaikum Bunda. Pintu baru ieu. Mohon Neng teh pintu baru we dia. Aduh meni Masya Allahnya Bunda ngiringan Bang Emok teh ka Peser Pantau. Maknya cek samlang meser Neng. Terus lama sanes menang meser menang naon atuh Bunda?
Maknya, saya menang minta atuh neng. Kapan enak ngabangun terus bunang ngalewat kumaha teh. Minta pantana mangga aja. Dicanda ka kumaha teh kitu. Oh gitu. Halo, Spada. Lah, Neng Emo, kamu sudah datang? Kok teman sekali, hei, berisik. Muhun soalnya abdi ke kantor nanti tanginas jantan nanti telat gitu. Oh alah, seperti itu. Ya udah tuh, ayo kita masuk, yuk. Maknya, baru naon masuk ya teh, Neng? Ya mau kumpulan atau bunda meni gimana sih? Maknya, kumpulannya di luar, Neng. Tadi jero ya nama. Soalnya Neng Emo kayak suasana baru cenah gitu. Oh, seperti itu ini teh, Mok. Henteu emang abdi iraha gitu bunda nyarios gitu ka bunda. Tak bahasa kamari geuning Neng. Neng po. Kamari irahanya bunda soalnya pan abdi kamari tepang jeung bunda jantan teu nyarios ka bunda. Maknya, hentunya. Terus satu anu ngomong ke bunda ya? Lah lembut maren bunda yang ngomong sama bunda mah. Karuhun nih, takut. Maknya, tak ngomong gitu atau Neng Ratna, bunda siun yo, pan bunda di imah sorangan. Ku masuk nih mah nih, siun bunda, maknya. Lah, kau sendiri sih? Emang suamimu kemana sayang? Di ini, diambil LC. Maknya, ayah salaki bunda mah nang, nih cok lalawara. Dia tuh di mami toha, anu dibawa ku LC mah, itu mah salaki na Po Citra. Po Citra yang mana ini teh bunda? Yang adiknya Po Oda bukan? Yang ini yang saudaranya Kiki Saputri? Lain atuh Neng, adina Po Oda mah eta mah Po Hindun, adina deui Po Indin eta terus lanjutna Po Undun gitu. Maknya. Punten ibu-ibu ieu teh bade kumpulan atau napi bade ngobrol wae, lamun bade ngobrol wae mah abdi bade uwih we. Maknya. Ya sok atuh Neng bade uwih mah. Mangga, jadi bantu kudu mayarnya ratanya maknya. Bener bunda, sok atuh mau geura pulang. Hus, sana pergi, pulang. Nah jantan kieu ieu teh. Maknya mending hore atuh Neng, mending sion teh dibayar yo. Maknya. Oh hore ieu teh. Nya terus atuh ari kitu mah urang ieu we urang mulai janji nasabahnya sok. Janji nasabah. Bentar dulu. Aya naon deui nya Ibu Ratna? Ratna mau ngasih tahu bahwa Ibu Haji nggak ikut kumpulan hari ini alias absen lagi. Mending bosen dah atau Bu Haji absen we jeung absen pegawai nategra. Nya weas atuh bunda lah tenan naon Ibu Haji absen ge. Anu penting mah angsuranan teu absen eta nu penting mah. Nah itu masalahnya. Angsurannya juga ikut absen ini teh. Bukan cuma Ibu Hajinya aja. Maknya dari mana gitu kumaha tuh. Bulan malah karena teh nyane emok punten ya mah bulan teh buka duit mah. Maknya I'm sorry nya. Harna kitu eta teh bunda teu ditalangan heula teh direnteng. Ya terus atuh orang di jero yuk janji nasabahna abdi hoream di luar mah hayu di jero. Itu si emok gunung maknya. Iya sengit naonnya. Mah, ari sengit naonnya. Iya. Koe tatem nih, aneh hayang. Jasmine juga mau. Jasmine? Nah, kamu kadi teh? Dek naon? Mau minta kue lah. Apa lagi? Oh, si Jasmine nih keambek wae, ari kada dahareun mahnya. Menggeus naon kudu pare-area omong. Iya jawang, ieu Neng. Asik. Ya Min, makasih ya Neng. Enak banget. Ya ini enak pisannya. Anu bener ya. Enak pisan ya teh. Bener ya Neng. Ini mah enak pisan tahu kayak kue yang di toko ini gini. Toko Holland Bukhari itu loh. Enak premium. Anu bener ya teh seenak eta. Bener mah, iya mah nya kuahnya teh ngueh banget, coklatnya teh nyokat banget, cuma enak pisan. Tapi kak, nah ya rasa kertasannya ya teh. Alah, nu bener emang sih Neng? Kaasukeun gitu tadi kertas resepna. Kumaha teh aya rasa kertasan? Kalau mah kertas lagi di dahar nih, kumaha sih? Hah? Emang tuh bisa di dahar gitu ya teh? Ya henteu lah. Nih, kumaha sih? Nah, emang nih sok aya wae nya. Maknya kertasnya di dahar ya. Mama Ari Mama Neng bikin ini teh buat jualan ini teh. Henteu Mama Neng manyan ieu teh. Nyanyian we ieu mah iseng-iseng gitu lain jalan jualan lain.
Oh gitu, padahal mah dijual aja tuh Mak Neng. Enak banget ya ho, ini mah pasti laku keras gerak. Heeh, mah bener si Jasmine. Jadi pan lamun mama jualan kue, Neng bisa ngadar kue ngope gratis. Tapi bener oke si Jasmine-nya. Nggak tuh. Ngeser, nggak lewat. Aduh, Alman kemana? Eta berarti ngot gede Jasmine. Ya, kuenya dibawa. Gimana dong Neng? Orang yang sekarang, yuk. Yuk. Alhamdulillah ya ibu-ibu, kumpulannya atas rengse, keras angsurannya atas kumpul, namun kita mah abdi supayunnya, berena gede kalau lain, ayo Har, di kamana iya meni riwa mana emok? Cacing kala cacing. Oh, menyo. Mama Neng berengeran Bang Emok lo teh. Alhamdulillah ya Allah, nasib anyar. Aduh, alhamdulillahnya, enak sabah anyar. Lain iya Mama Neng malah dekelan Bang Emok. Ya, Neng Emok kecewa ini mah gak dapat nasabah baru. Terus dek namun atuh kade Mama Neng ada lendek ngeluan Bang Emok. Ah, maknya, Pak Neng mah kerumpulan Bang Emok. Iya, Mama Neng teh pan tadi teh nyen cupcake gitu tuh. Alus pan, jadi dek mere ngasaan gitu. Iya teh cerita teh. Gratis ini teh. Ya gratis atau mana teh Ratna? Ya, jangan mana? Aduh, makasih loh Elsa. Kirain Ratna ini teh buat jualan. Kok dua sini? Iya, Bunda. Alah, Mama Neng. Wah, itu bunda iya mintanya dua. Yang montong atau Bunda meni hiji ewang ya bisa temahi. Oh, Mau nyonyong gak satu tenanan bayi hiji ke? Mama Neng, non. ya, Neng Emok. Mama Neng. Mengges mana teh meni pun wae dahar angguran mah. Aing. Oh iya, kok dituangnya. Wow, kunaon mana Ratna aja ngajarawak segala. Enak banget kuehnya. Kamu nggak bikinnya ini mah? Beli ya. Kok bisa enak banget sih? Sok sembarangan ayah mana? Menang nyeun iya lain menang meuli. Maknya menang meuli penyon ayah mana? Hah? Maknya nah mending ngeunah-ngeunah kieu Mama Neng. Nikmat pisan. Yang nemoknya. Benarnya enak, nikmat. Jual atuh Mama Neng kuehna. Engke modalna ka abi nambut ka Bang Emok. Sok, ku abi dipermudah. Meni ku kekehnya eta si Emok. Tapi bener loh kata si Mokmok, kamu jual ini kuehnya, enak banget loh. Ini mah pasti banyak yang beli. Mama Neng teh, tepede ya teh Ratna. Loh, kok nggak pede segala sih, Meni? Kenapa? Sieun nu meuli ya teh, bari jeung pan Mama Neng mainnya can pernah jualan ya. Jadi sieun teu bakat, tidak bakat berjualan gitu. Mama Neng Mama Neng can gak acan gue sionya maju hora Mama Neng terabas Mama Neng urusan payuhan teh mah kumaha engke teu payuh mah bikin ka bunda sana Maknya bener pisan bunda anu penting mah maju heula terus lamun butuh modal tiasa ka abi ka Neng Emok. duh kumahanya Mama Neng teh sieun kene ya teh asa-asa kene. Elsa nih banyak ragu-ragu. Ingat kata Kopassus kamu teh. Anda ragu-ragu pulang sekarang juga. Kalau kayak gitu mah Ratna pulang dulu atuh ya. Elsa minta satu lagi ya. Thank you. Har, mana Ratna jeung dicokot segala eta jatah Mama Neng ya. Tebalik si Ratna can ngasaan geus digubuk gerak burung. Ai. Untung Ratna gercep jadi kan Ratna dapat satu lagi. Jeung poho segala ibu haja teh make emas meni asa tegenaheun kieu. Har Ratna, ngadahar mana eta? Oh ini cupcake ini mah. Oh cupcake? Boga di mana eta Ratna? Dari Mama Neng. Nah Mama Neng itu babai kue Ratna. Aya acara naon iya? Pasti dia mah udah kerja. Ini nggak ada acara ini mah. Mama Neng cuma ngasih konsumsi aja ini sama yang kumpulan Bang Emok. Har, nu bener mana teh Ratna? Nah Ibu Haji tadi berek ya. Kan Ibu Haji gak ikut kumpulan Bang Emok. Jadi yang gak dibere kalau gak ikutan mah. Har, nyata bisa gitu atuh Ratna. Ada kumpulan, ada kente, Ibu Haji mah tetap kudu dibere. Pan Ibu Haji mah member ya. Member Bang Emok. Ya gak tahu atuh Ibu Haji. Tanya aja Mama Neng. Di mana? Mama Neng di mana atau di Cibunak ini? Di mana? Itu, nama Cibunda. Kesana aja. Awas sama Mama Neng, ku Ibu Haji di amuk, di ontrong. Ibu Haji mah mending baloha ya. Bisa-bisanya di bawah wadah. Jangan kumaha itu Mama Neng. Reweuh mau kayak kaos gitu mah ya. Mending nu gampang-gampang mah atuh. Terbalik pisan ya Mama Neng. Mama Neng. Iya di dieu meni. Naonnya dijorowokan. Mama Neng,
Nah ya ibu haji yang tadi bere cupcake, ari sirat nama dibere. Nah ya. Nya apaan tadi mah sirat na di dia jadi kabere. Ibu haji mah eueuh jadi teu kabere. Har, nya teu bisa kitu atuh mah neng. Apa nanya ibu haji ge member ieu, maknya sirat hungkul anu dibere konsumsi anu kumpulan hungkul ya. Saha bari lagi anu mere konsumsi, mama neng bari mere konsumsi ieu, tapi mere tester alias mere ngasaan. Har, kitu eta teh. Meni terbalik pisahnya siratna. Jadi kumaha tuh ya teh ibu haji, mau dibere wae? Naon anu kudu dibere ibu haji? Katinggal ya geus beak. Meni eueuh tadi aya sasaha juga dicokot ku siratna. Enak banget. Ah, meni terbalik pisahnya jauh-jauh ibu haji ka dieu teu meunang nanaon. Tapi juga nama ibu haji nya anu bakal menang mah eta neng emong. Mah nya. Menang naon eta bunda? Yang menang duit atau ibu haji? Apaan ibu haji can menang angsuran itu? Mak nya. Muhunnya bunda, ibu haji angsuran anu dinten ayeuna teh acan punten dibayar heula. Oh, eta. Weh, bayar ya angsuran kana emok kan. Mi. Nah, jika monyet. Aduh, ibu haji nyari beteng teu kuat eta hayu ati lah hayu. Hah? Nah, jeung kabur sagala ieu haji. Neng, mau diudak gitu? Oh iya ya. Haji. Hapunten ibu-ibu kodana kaluar. Abdi nyusuran ibu hajinya. Mangga. Haji. Dia nu ragu. Kan seneng. Kali deui. Tapi teu bisa. Direbut ku salakina ku Asim mah eta mah jodohnya.